Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Rizkia Ananda. Simkuring ti kelas 11 angka 4 absen 28. Di dia simkuring bade ngahaturanan kawi Sunda anu dipogokeun ku Mang Koko. Nyata salah sahijina hadiring nu kungsi nyandi nu ayeuna simkuring bade halangkeun. Wilujeng nyakseni. Purnama nu kungsi langit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapiati kiwari urang ditepangkeun deui kungsi nyanding ayeuna urang ngahalang deui hayu patarematina cacapkeun mumpung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga cahang bulan 14 narawangan ati banglas ayeuna bangsa nu endah hayu urang Sukabunga cahang bulan 14 narawangan ati banglas. Sakitu nu tiasa simkuring kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.